Kakang Gatot. Agan. Ya Allah ya Rabbi agan. Dunungan maut agan. Adi aing maut adi aing. Dunungan abdi agan tong arep teh bau sungut. Tubat aku dunungan aing maut teu. Ayana jang dunungan maut jang ayana ganeng. Ayana kesidik aya tadi mana teh. Bina-bina teuing. Agan maut agan. Aduh, dunungan maut. Wa, tulungan wa agan. Tulungan adik kaula wa. Tulungan wa. Agan jeung kana leumpeur wa. Tulungan adik aing wa. Hei. Teu asa naon-naon abana jisim abdi wah wadul. Tong kitu wa. Antarja percaya ka wa. Hah? Panyageurkeun adi kaula wa. Tapi lamun wa Semar teu bisa ngajageurkeun adi aing luntur ka percantenan antarja ka wa. Tulungan wa tulungan. Naon sasuri? Main seuri aing umurnya yang di tadina. Wa tulungan pun adi wa Gatot Kaca wa. Panyageurkeun pun adi wa. Jakatawang percanten ka uwa. Nanging upami uwa teu tiasa nyageurkeun pun adi luntur ka percantenan an Jakatawang ka uwa. Naon ngajebian rog. Di helm sieta. Wah, agan panyageurkeun lanceuk kaula wa. Upami wa teu bisa nyageurkeun lanceuk kaula luntur ka percantenan Abimanyu ka kaula wa. Naon sajatu? Ka aing nu nu geuleuh teh. Wah, si goblok. Lamun uwa teu bisa ngarengsikeun ieu kejadian wa. Luntur daki teh wa. Tulungan wa. Tulungan bom. Wa. Woi. Tuh, tingali baeut di samada. Heureuy wae maneh mah tong kitu heureuy wae ka kolot teh nyapanya tuh rasa teh heureuy wae dungan maot teh ngadon heureuy batok sia bener-bener teuing Siang nami dah kalahkah di amuan. Oh, udah bapak di rumah jalu. keur ngotopsi. Lain pakarang dunia yang dipakai ku Suteja. Kenapa? Lain pakarang dunia dulu. Curiga aing gitu. Kalahkah Ucang Ange. Duh, itu wa. Turun, sia, turun. 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 Turun, goblok. Aisyah ngajadog wae atuh. Aisyah naon goblok ka aing teh. Eta cek bapak turun. Mata na deuleu ka luhur. Heuh, teh kadinya lempeng. Haling. Abina-bina teuing sia. Naon, Pak? Ai. Woi. Tongana jamu, oi. Turun, nu aing. Kakarek pentil sia teh.
Bina-bina teuing, turun, turun. Kasaha? Teuing ya ulah bobo bapak aing gelo deui. Ngadiuk di dieu disada we aing naon ieu nya. Turun. Was. Tadi beli lebar tuh dah. Turun sia. Daya sanes Semar Badranaya teh nyaeta ka dewa narada anu kumelayang di awang-awang. Turun senglok. Kakang Badranaya paralung anu kasukun hampura anu ditedak meninggalih nu kapamrih di sim abdi dina waktu sayeuna sawatawis kelepatan adi guru gitu kejadian teh Kakang Semar itu Kakang Semar sawatawis kelepatan adi guru gitu Kakang Semar anjir dewa ditampiling Pak hiji deui dewa tampilingin Bapak dewa naon jang dewala aing wae sia mah aduh Kakang Badranaya Kakang Ismaya Pak itu naon tinggal loba dunungan moal katempo kudunungan sia sia kabeh moal katempo kudunungan dipereumkeun ku aing kabeh biuk sae mangga Kakang Ismaya mangga biuk sia sae mangga woi aing nu rewasna goblok eta mah ngeureuceum sama mata aing tanggung jawab sia heuh nanaonan sia dulungan aing nyangka mata pedah ka aing heuh ih Kakang Semar tadi ge parantos disangemkeun ku jisim abdi ieu teh sawatawis kalepatanna adi guru kaburu ku asih kasumpingan Kresna nyaeta saurna teh Kresna teh ditangtang ku Gatotkaca padahal parantos siwartosan yen Kresna sumpingna ka itu teh nyaeta kalayan cakra muter dina otak nepak dada palih kenca ai Kresna mah teu meunang nepak dada nu kenca namun tukang gamang teu meunang nepak dada nu tengah-tengah nah moledak jami-jami tuluy di pasihan senjata Kresna teh nyaeta mangrupa tarumpah anu kasebat tarumpah lilingga tarumpah para dewa sangat juata parlumanten bayar-bayar kanggo pianteunana tanggung jawab sia goblok cageurkeun dudungan aing teu cager sawarga diawut-awut ku aing sia anjir bapak aing nepi ka kitu da ulah sawarga diawut-awut puguh dari Risbang sae mangga Kakang Semar mangga cageurkeun Kasep Gatotkaca bakal dicageurkeun ku kaula Kasep ieu ngangge naon eta ieu teh cai Tirta Kamandalu cai Tirta Kamandalu diubarkeun ka Gatotkaca bakal hirup dengekeun ku sia kakak naon Kang ye dengekeun Gatotkaca teh jago goblok kawanina luar biasa lamun hirup wani deui jeung Suteja ditejeh deui ku Suteja maot ubaran deui ku ieu hirup deui wani keneh ubaran deui moal aya monyet hideungna deuleu apaan aya ieu monyet hideung cicing tinggal di bapak baut tinggal di punduk nang kerung maksud Kakang Semar kumaha ye aya teh antina eta nu kasebut tarumpah lilingga teh oh aya Kakang Semar aya
jisim abdi abdi ge ngabantun tarumpah anu kasebat tarumpah lilingga kencana ari itu mang tarumpah lilingga anti nama tarumpah lilingga kencana sok cagerkeun sia sae mangga kasep Gatot Kaca incu eyang waras makaning jati-jati teu makaning waras waluya ye cai tirta kemana lu cager anjeun liliria merwangun kayang impen sare ngalinurang aya kagan wo liliria merwangun kayang impen sare ngalinurang ngalinduran sapisan nyagerkeun kaula wa agan disimak di mata teh asalna naon abdi agan waduh goblok mangga tinggal di pangkar gua wait Gusti semaka pihatur kaunyuk Mahadewa ditampi nuhun kasep incu eyang Gatot Kaca nuhun nuhun eyang tuh sugan hayang boga jasa dampe kalau teh si tante udah resep kasih bos deh kayaknya bisa disapoe tengah harian aing tong boros sapoe sajam aja tong ngadeukeutan aing babatok sia teh kumaha ai ka kalau tengah harian wae sia nuhun eyang Gatot Kaca eyang wani keneh kasih teja ya wantun bener wani upami wani pek grapake ieu daun ya ieu tarumpah ngaranna tarumpah lilingga kencana pake ku anjeun sabab suteja tiasa ngelehkeun anjeun teh ngange tarumpah anu kasebat tarumpah lilingga tak ieu tarumpah lilingga kencana ange ku anjeun kasep Gatot Kaca rupiah tarumpah cerama titipkeun heula we wah nitip wa nitip tarumpah sae agan wah abdi agan wah leungit ki sabelah sia leungit lamun pegat kumaha sia teh wah nitip wa mangga wa sok ange kasep Gatot Kaca sae nah 3 kali ngait tuh hiji wa sok lawan kasep mangga permios eyang wa pidoana wa sok agan didoakeun permios wa iya sakitu Kakang Semar ti jisim abdi pancen parantos rengse jisim abdi bade mulang deui ka sawarga bade mulang deui ka sawarga permios Kakang Semar anjir edan Gusti nu agung dewa kitu ti kayuan aduh naon eta Kakang Semar teh kai goblok kita masih teh aduh naon eta Kakang Semar kaula parantos rengse naon goblok rasieun lamun boga ilmu kitu nya tah kumaha tah aya tukang baso ngaliwat wah eta mang minta baso pasti mau dibere meureunna nganyuk ngomong nganyuk bener bang mau mere wah teu kajauhan ceku basona amuradul cokotan basona ku aing aya we geulis ngaliwat kumaha tah neng bogoh teu Kakang ya pasti henteu goblok aing mah tuh bener yang tebogo untuk shotgun di kejauhan berat foto ku aing matak teh dijabah ge kitu da goreng maksudna sia mah ya dengekeun ku si lain Arjuna teh keur ka dieu goblok maksud Kakang Semar Arjuna teh keur ka dieu ana teh keur ka dieu hayang ningali ieu kejadian kabayang ku sia lamun nyaho ieu satu kangeunna kersa
Ye dewek terido lamun Arjuna jeung Kresna nepi ka Parasaya. Lamun Kresna jeung Arjuna Parasaya sawarga dibedol ku aing. Sia ku aing diparileuskeun goblok. Hah? Kakang Semar. Hayo sia. Kabina-bina teuing. Ampun Kakang Semar, ampun. Init. Sae mangga. Hayo Init. Sae mangga Kakang Semar permios Kakang Semar. Awas ya, pisah Arjuna lamun gelut jeung Kresna. Init. Sae mangga Kakang Semar. Init. Sae mangga. Init. Sae mangga. Init. Sae mangga Kakang Semar. Init. Sae mangga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, montong ngahalangan. Sia naon. Ini segala didupak teh si goblok teh. Ampun aya. Bisa hirup deui Gatot Kaca. Emangna Kakang Suteja nu bisa hirup kau lagi bisa. Urang ajar rasakeun Gatot Kaca. Wot. Tiwas ayanya. Nah hateuna naon? Bikeun deui tarumpah teh kana bogana. Bu apaleun jelema. Woi sabtu. Woi. Iya. Hut. Tiwas mo. Sik siap. Gabeg ilmu naon si Gatot Kaca. Teterak etah tadi mah hancur ditajehku anak aing tapi ayeuna teterak sama sekali. Malah sama sekali. Bu. Deudeuh teuing Gatot Kaca kurang ajar sia. Suteja waras teu makaning jati-jati teu makaning waras walia. Cager anjeun. Wop. Abong aing teu kadeuleu si Gatot Kaca. Pelenyeng sia. Suteja cager. Suteja cager. Modar si goblok. Bener-bener teuing sia teh. Wani sakaing. Ih. Bener-bener teuing sia teh. Yeay. Ih. Sok si aing hanya ho. Naon euy? Juri kan. Nyir. Naon euy? Maranyet euy. Heueuh da sok asong beuleu. Anjir jurig euy. Asong wit. Panengahing Pandawa Arjuna dina waktos ayeuna parantos dumugi. Palih mana Kakang Semar kapayun agana kan? Kapayun mana? Kapayun. Di matah atos jadi dinyagan atos. Naon ieu teh Kakang Semar teh? Tos heula di dinyagan. Palai uninga saha disapangkeureunnana ieu kejadian. Saha tingali ku agan. Mangga. Eta geuning. Geuning ieu ulon-ulonna teh. Palai uninga. Saha sebenarnya ieu kejadian. Saha pot. Mangat
jadi eueuh. Si goblok mah ku aing dibuka ku sia ditutup. Aing mah ilmu nutup bungkul. Wade cara aing kudu nemongan kasih Gatot Kaca aing nyaho. Pajero-jero ilmu teh jeung aing nyaho. Pabuni-buni aing nyaho. Sok tapi ka mana? Pabuni-buni aing nyaho. Pabuni-buni. Ayang nyaho pabuni-buni. Duh. Gening teh buni abdi mah. Si cepot nanaon ada ilmu teh gablok geus si goblok mah. Heeh. Nya. Suteja waras makaning jati-jati tu maning waras saya. Damang. Aduh. Rahmat waji. Wis. Sok Gatot Kaca. Wah, ampun wah. Siksa deui anak aing ku sia nyaho. Ampun wah. Ampun wah. Sok sasiksa deui aing. Ha? Hayo. Ampun wah. Ampun wah. Cepot aya Kak. Rundung deui itu. Kadon ka oyo sia teh mah aduh. Kasih aing kopi. Gatot Kaca surti Yesu teh jakar di sana kada sing. Adios yo. Wani we hareupeun aing tas kurang aja. Utang pati para pati hutang urang bae urang awas ya Gatot Kaca. Jadi Raka Batara duh. Yai ningali akang. Nah, teta tadi ge kaula ningali salira. Nuju naon yai di dieu? Kaula nya nuju nonton. Nonton naon yai? Lalajo aya kolot ngadukeun bebenyit. Kolot ngadukeun bebenyit nya saha anjeun Kresna. Kabina-bina teuing kawas lain gelar Batara we anjeun. Ye, tong kagok Gatot Kaca jeung Suteja ayang nyaho kaula jeung anjeun Kresna nepi ka mana? Duh. Narada, boros ya hei. Dedeh teuing Arjuna panengahing Pandawa cing sabar kasep jeung tawakal. Sabab nulis sing harapan ku anjeun. Ieu teh Kresna keur gering. Kasep ieu teh keur gering. Ya eta Kresna teh nepak dada nu belah kenca, cakra lain kaluar tina panangan. Tapi ngadon muter dina otak nu tungtungna ieu Kresna jadi langlang leeng-leeng kawas jalma nu teu eling kasep. Wayahna kasep yang ieu teh ngadukeun budak sakedap hei Kresna. Cakra udaksana dara mulang deui anjeun kana pakusarakan anjeun. Allah. Sok. Damang. Aduh. Sute. Ayang. Nuju naon ieu? Tuh. Yai Arjuna penengahing Pandawa adi aka. Nuju naon yai dieu? Tah, ieu kasep mangga we ayeuna mah tos pada uninga salila eyang bade mulang deui ka sawarga. Pada mah engke ih aya tibum di dieu mah. Permios ada teh sono permios perto. Anjir bapak aing edan deuleu. Heuh.
aduh muat teu Kakang Semar nyebut tibum ka aing si goblok permios kat Arjuna mangga nah jamu kana sirah aing si cepot si goblok mah aduh Yai Raka Batara hapunten kaula naon ieu teh mangga tingali ku salira Gatot Kaca sareng Suteja itu si Suteja ku akang teh Yai dicarek kakara inget akang teh nepak dada nu belah kenca Yai hapunten Gatot Kaca bawa Suteja ka dieu yang akan beheng tanger tek-teken suku genteng blokeun wa kumaos lepat kala baturi we batur naon teh ngadon malor goblok si teh setan aing kalieur ki di Bunang Banting heeh cekene setan ngarebab alah hudang Suteja aduh Ramadewaji nyerakeun kolot Suteja apan sidik eta wewengkon Prince Sendani teh sidik nu pring gandani bikeun timalan kaula nu pentah hampura Gatot Kaca jeung Arimi ayo apunten adi akang Gatot Kaca sami-sami ku akang dipasihkeun eta Prince Sendani nuhun Kakang Mas Rama Paman permios nuhun Kasep Suteja permios kaula bra ini setan sia ieu bapana ku aing teuing marakana lain ieu urang bapana hampura Gatot Kaca anak buah hampura malum Suteja masuk ditinggalkeun ku uwa jadi atah didikan Kasep Gatot Kaca yang segala rupa kejadian segala rupa perjuangan kudu make pengorbanan dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah jeung payah dina ngaliwatan susah jeung payah kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridona tah nu bakal dugi mah ikhlas jeung ridona jang nu mawi sagala rupa pada melantik kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridona nu berbengalan kalayan nyebat jenengan Allah yang sakitu we teh Kang sabaraha kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakali di mudah-mudahan dirgahayu Desa Sukasari Kidul mugia sadana cing ditetepkeun rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permios sanes bosenan, pamitan sanes bosenan sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun.